Ah, deui melihara rese dengan sumbangan oge. Kamana deui aya nanya? Bu Haji. Edoh, di mana? Dagoan. Di mana teh Edoh? Padandanan kos kitu patut. Tengah poe kieu wihan teu hareudang. Pan Miss Edoh teh masih kere mengemban tugas negara. Can aya nu mere keneh maneh teh teteh kamari. Encan, pan ieu teh anggaran teh 2M Bu Haji. Jeung naon 2M Edoh loba-loba teuing. Ari lomba Agustusan atawa nyen pila maneh teh? Pan hutang Edoh teh loba pan acarana loba Bu Haji, kustunya teuing Bu Haji mah. Ek mayar hutang meureun maneh mah Edoh. Ai mah percaya keneh omongan maneh nu ti heula jeung nu bieu mah. Puguh heueuh Bu Haji jang mayar hutang. Heueuh ketang eta jang lomba Agustusan. Teuing Edoh kumaha we Bu Haji mah ka dieu heula. Bu Haji ngilu atuh. Dagoan. Hayam karunya teuing maneh tinggal sorangan. Kaluman teh maneh. Mun kaluman rek dibaturan. Bu Haji dagoan atuh Bu Haji panas. Kawan tuh namanya mama makan kitu patut. Di deui. Saha teh jelema teh? Anu hiji mah watas badag, anu hiji mah kayak kabaya. Tah ka dieu tah tagihan kawa ogi. Siga arawuh wa oge mah. Cek saha eueuh aya oge sok suudon. Ih ayanya. Hebru gara mayar jang Agustusan. Mayar Agustusan naon biasana ge kawa osi dudunan Agustusan mah. Pan ayeuna mah ka abi ka Miss Edoh tugasna. Mung tadi korupsi dah eta teh. Sembarangan teh puguh jang mayar hutang. Nya cek aing teh naon jang mayar Puguh jang eta jang Agustusan. Aya naon? Tah si eta mungun udunan. Udunan atuh maneh teh pan ke maneh miluan lomba Agustusana Bu Haji ge can mayar deh. Pan Bu Haji mah panitia sih teh. Petong beca-beca can mayarnya. Mung boro-boro jang udunan jang meuli pajaro ge eueuh. Gae teu udunan mangke ulah ngiluan lomba nanya. Heueuh Edoh tong diajakan, teu udunan mah engke ngarudetkeun ka urangna. Mudah amat aing mah teu diajakan oge rek lomba we jeung hayam aing mah. Geus meunang sabaraha deui Edoh eta teh. Eta mah can meunang tadi dia hutang abi mah. Kaceplosan deui nya Edoh maneh. Lain maksudna jang meuli rapia, jang meuli kurupuk sagala nu karitu Bu Haji mah salah sangka wae. Waduh, jang mayar hutangnya maneh mah Edoh. Oh, jang mayar hutang meureunnya, lain jang lomba Agustusan. Kanyahoan. Sudah lupakan tong ngomong masalah hutang era. Meuk heula Edoh, cokot hayamna sih. Hayam naon ulah, hayam hiji-hijina dicokot deh, cicing. Ek mayar moal. Cokot awas. Gaya dicokot kan kayak ngiluannya 17 Agustusan nya. Mangke we atuh. Ya, ayo Edoh buru. Aing mah hayam hiji-hijina ge dibawa deh. Nyarikan wanya ogi. Dalam nanti dibikeun dah hayang ngiluan lomba nangke. Jadi artis maneh teh Yam. Ih, Bu Haji dagoan atuh. Hayu atuh bongana mama kanu kitu senal oge. Kasa. Kemana Bu Haji? Are ka dieu, apan bas camp perkumpulan urang mah di dieu. Di Mewok. Atuh hayu ngilu mah. Atuh. Jang Haji, sorban palit. Palit kemana atuh cenah Jang Haji? Palit ka Cimandiri meureun mak. Kenaon mak teh? Keur nyanyi Bu Haji. Kemana atuh jeung si Edoh eta? Make baju kitu patut Edoh teh udang sia teh. Puguh nagihan Agustusan si Edoh teh. Man hayo we, yang mana lagian Agustusan. Puguh ieu teh mah can meunang. Deui. Kalau menang hayam we si Edoh mama. Atuh nya moal meunang, ari lagian kitu patut mah. Pasti kieu da. Ibu, Bade, 17 Agustusan udunan. Wah, mau menang kitu mah. Heueuh pasti kitu mah si Edoh mah. Tapi oge menang hayam menang Bu Haji nyokot nabi yo. Lepeh atuh panas lieur. Deui. Menang hayam? Heueuh biar di Sipurunyus. Di Sipurunyus. Di petak ku aing mah sia teh ulaheun ieu teh.
bogohon ka mana edonya. Sembarangan mama pugu jang mayar Agustusan eta teh mak. Ah, daripada jang Agustusan lah mana kan pencet ku orang mayoran isukan. Di dia, mana mau cengek, nya. Kemana biasa sama air di dia di emak. Geus beas deui wae eta mak. Ah, boga beas maling ti mana mak? Maling, supaya we maling, menang kuliah tuh aing mah. Boga beteng sorangan ieu, kulit di mana we anu mere naon. Maling supaya we kakolot maling sia mah. Ai Bu Haji mah naon? Ah mau beteng we nya Bu Haji mah nya mak nya. Ah ngeunah teuing mah beteng hungkul. Teuing eueuh ka era ieu mah Abi oge mah cabe. Jangan bener teh kitu mah beteng we nya. Kudu nagihan ka mana deui nya mah ieu ih. Capek abi make kieu teh. Matakan ai nagihan sing acreg. Ku Bu Haji atuh tagihanna abi mah geus hangok rek mundurkan diri ya. Ah, mau teuing. Maknya Haji nagihan. Kumaha tuh mah tagihanna? Ah, hangak teuing aing nyeri tuur leumpangana oge. Aprak-aprakannya aing teh ka itu. Hangak ah. Aing mah manika di dia we. Jeung ieu teh jeung hayam dipasak eta hayam mah. Kumaha atuh abi capek nagihanna. Bu Haji atuh lah duitna. Nanang teh Bu Haji we mung. Ieu mah jelema beunghar teh meuni pelit Ye, atuh da ai sagala ditanggung ku Bu Haji mah kan Ibu Haji mah kabeli emas. Atuh ngajual sawah Bu Haji. Mung teuing. Bu Haji. Menika cida ieu mah jang urang-urang we di dieu. Kumaha udunanna urang we nya donya. Mung Pikir-pikir lah Bu Haji, pahala eta Bu Haji. Menta we Bu Haji ka Haji Sukron. Heeh Haji Sukron jual. Geus kieu oge tah, Haji Sukron mah geus kieu. eta ngawangkong menira moy ih geuleuh aing kana duit teh harejo. Ih, aing mau dicarekan we ku oge hayam hiji-hijina cokot atuh dah. Tuh geuningan. Ce mana hayam cari cokot di nyarekan oge. Entong babalik netas sia ke dicokot mah nya. Heeh Pamaling sia teh geus dibikeun mah. Urang pasak urang sukanya. Hor, kalau karek dipasak, ongko jang Agustusan cenah. Pada khusus aja kudu dahar heula meureunan da leuleus. Udah kumaha nyarekan oge. Entong ya mek dibakar dan geus dibikeun. Ih atuh ce sing karunya bisi diusir abi kayak ku oge ya kicing di mana abi? Bodoh teuing kata antepkeun kamari ge mana kusir mah ewoknya. Heeh Mana kita buka perasaan kemarin kan diusir we tina kampung ieu. Usir si Punyus. Usir. ayo Ayo usir. Heuh atuh hampurannya kamari abi beres ngusir. Atuh eta hayam kadikeun deui mah kadikeun mah. Lah geus meuli kecap jang ngabakar eta tah. Buku edoh, geus tadi koro tak ieu teh. Terus teh gak maneh ka aing. Sia teh. Aya lebaran hungkul kadang hayamna oge. Ayeuna kadahar deui nya donya. Lain teh tega daripada abi diusir dikeun. Nah, kumaha atuh? Gagal merasa teh barudak urang ngabakar hayam teh. kumaha tuh Geus meuli kecap.